Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hai dulur-dulur, simkuring sareng rerencangan kelompok 20 bade netelakeun ngeunaan istilah pupujian atawa nadoman dina tradisi Sunda pikeun nyuponan tugas-tugas sastra Sunda. Anggota kelompokna nyaeta simkuring Hanifah El Hairiyah, Dina Febriana, Emi Miftahudin, Firha Hilyatun Nafila, sareng Muhammad Farhan Abror. Hatur nuhun ka dosen pangampu Dr. Usman Supendi MPD anu parantos masihan tugas ieu. Langsung kana intina wilujeng nyaksikeun materina. Pupujian teh nyaeta wisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian teh asalna tina syair nyaeta puisi tina sastra Arab. Pupujian nyaeta puisi tradisional anu eusina muji-muji kaagungan Pangeran, sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pepeling atawa umajak ngajalankeun ibadah salat, puasa, jeung sajabana. Wangun rakitanana karyanana dina wangun syair, wacanana aya nu panjang, aya nu pondok. Diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisan diwangun ku 8 enggang. Aya oge anu diwangun ku 2 padalisan dina sapadana, 6 padalisan dina sapadana jeung sajabana. Purwakanti nu aya dina pupujian umumna purwakanti laras wukas. Pupujian biasana dikawihkeun babarengan rampak di masjid ku para jamaah bari ngadogon waktu salat, ku para santri saenggeus ngaji, ku para jamaah di pangajian jeung sajabana. Intina mah pupujian teh jadi panelang dina rupana ibadah nelikana mediana pupujian teh hirupna sacara lisan dikawihkeun. Apalna ku parulung mangka pantes wacana paruluk. Dumasar kana eusina pupujian teh bisa digolongkeun kana sababaraha golongan, nyaeta hiji muji ka Pangeran Allah, 2 shalawat ka Kanjeng Nabi, 3 doa jeung tobat ka Pangeran, 4 tapeling, jeung 5 ajaran agama. Dina periode mimiti panyebaranana agama Islam, para ulama atawa kiai ngagunakeun sababaraha cara kaasup pupujian pikeun ngirut diajar kana agama Islam. Ieu hal sakumaha anu geus dilakonan ku Sunan Kalijaga nalika ngaasupkeun ajaran Islam dina seni wayang di Jawa Barat. Pupujian dina basa Sunda biasana sok disebut oge nadoman, nyaeta patalina kekecapan anu kaiket ku padalisan jeung dina bait. Biasana istilah pupujian dibedakeun jeung istilah nadoman. Pupujian sok diartikeun minangka puisi anu eusina muja-muji ka Pangeran Allah, sedangkan nadoman diartikeun minangka puisi anu eusina ngeunaan ajaran keagamaan. Pupujian Sunda medalna bareng jeung asupna agama Islam di Jawa Barat kira-kira dina tahun 1580-an saenggeus Karajaan Pajajaran eueuh. Anapun pupujian anu tumuh di pasar-pasar panyebaran agama Islam mangrupa salah sahiji media pendidikan pengajaran agama jeung ajaran kasusilaan anu saluyu jeung ajaran Islam. Kartini nyebutkeun yen pupujian teh gelarna di wewengkon pasantren. Nyebarna pupujian ngaliwatan para santri di dinya ka masyarakat sarta ka sakola-sakola keagamaan. Dina mangsa mimiti aya agama Islam, para kiai sarta pola nepikeun pangajaran agama. Salah sahijina dina wangun pupujian. Ditingali dina fungsina, pupujian miboga 2 fungsi, nyaeta fungsi ekspresi jeung fungsi sosial. Fungsi sosial pupujian leuwih nonjol dibandingkan jeung fungsi ekspresina. Pupujian dipake pikeun mangaruhan pikiran, parasaan jeung paripolah manusa. Iwal ti eta digunakeun pikeun nepikeun sababaraha ajaran agama. Minangka media pendidikan, pupujian ditepikeun ku cara dikawihkeun babarengan. Pupujian mangrupa salah sahiji media atikan
nu asina ngandung rupa-rupa nasehat jeung pangajaran agama ku cara diapalkeun. Ku cara kitu masyarakat khususna barudak bakal aya kahayampikeun rutan awan nu geus diajarkeun ku ajaran agama anu dikawihkeun ngaliwatan pupujian eta. Hai dulur kaum muslimin, ragapkeun ieu siiran manawi tambah lumayan, malah mandar janten jalan kabagjaan, namun aya waktu lowong enggal eusi ulah lowong pilari ilmu nuluhung. Ulah embung mengpeng umur acan nungtung, dong anggur ngahurung balung, bisi di akhir kaduhung. Hirup ngaguru ka embung, gerah eling ka jalan Allah nu agung, ka jalan Allah nu agung. Allahumma biquwwati minal imani wal islam fi hada zamani ya Allah rabbul alamin. Mugi Gusti maparina kakiatan diri abdi dinanya pengiman Islam ku goda ieu zaman. Margi dina ieu zaman seueur pisan kaanehan anu matak ngahancurkeun kaimanan kaislaman.